hadis ya naik mah bisa turun teu bisa Masya Allah ke kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kabayan sia lintas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana teh kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba ai silem dah aing ngisang embung cak kena tiris teh kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya teh halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere potong geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nya isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu bae keur nyeuhil gitu ada datang kan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan puar eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikasirieun we kabayan rukun lah ku hari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan penting nu ngaran penting ti grup datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona penting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teh khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu. Acak-acakan memangnya nama biasa lagi. Ieu keur carita di jero salat ge teh. Ket ngomong ngadaguan imam. Imam nangel ya babacaanana. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah rahmat teh. Tilok sinari ieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema benyana suratna kitu action. Lamun dua jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta
sakadar sah pangsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sia bongan sia Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu we ribut ieu masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan keneh tah mah atuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan Ramadan naon eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji mah tu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadzir soma mudab qadim do punai kudu jalamat jana kaza an huruf jet ada yang majul kudu jalamat jana kaza ada yang mudab padi mudab punai kudu jalamat jana padi mudab ramadhani kudu mudab punai kudu jalamat jana ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantap kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aya nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak ge rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dipermasalahkeun ka mah kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah kitu lok daek salahkeun goblok jadi baik jadi ngalawudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'alna tawabin gimana niat jadi baik keur dahar jadi baik tak keur dahar kumaha penting bade kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi baik ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kena orang bebeklan neng bebeklan saku ada kamana bebeklan atuh guys biasa inget jana pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun
cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua teh jadi bae jadi bae ya Allah babari ya nu penting pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetep bae mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peuting di mana dalilna eta Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh fajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho umat teu batal puasa Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho yana oh dahar bak eta dahar ku nikmat teh beak 3 piring masyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal wah haju nginum sakmuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho nih kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak berarti aya uzurnya teh naon uzurna teu dibere duit ieu ki Zaid asup ka kamar pabajikanana teu make calana wow masya Allah
atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae jalan anu langsung main nangkub di dinya itu nangkarak ieu nangkub atuh mah jeung beres cak pamajikan orang itu bulan Ramadan Masya Allah jahil ini kunan tengah mejan poho pugukul lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunan teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalakeun cek kira teh urang ngadoa ayo geus pamajikan di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cek Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua ngahiji niat kadua ngajauhan ti nu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah saya dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot gitu mah pangkarep karep panjang berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageun dahar mun teu dahar ku aing sia di pedang sia dahar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem karep jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo bisa terusan aju ngagayem sorangan udah bisa minta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo jiya tuh ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege besi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pestol horeng juga aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon ngaranna pelorna tuh nya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pel kira-kira 12 luat teuy atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia kowe ayo eta lamun langsung nya morosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun naseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh bagus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana teh ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh engko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mah bulan Ramadan enggak boleh juga makan nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singkop bro brengsek singkop. Eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung si ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh
eta teh ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodoh ma'dzur dihampura. Dengan gitu, Pak. Zaid. Sia isu-isu kopi. Emang kurang gitu. Teu meunang. Sia di juga aing meunang. Emang sia bualap teh itu aing bapak aing haji, ma aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Padahal sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh sabodo. Kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai-kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun bae kanu tukang ka bool LGBT ya. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nah naonannya? Atuh da naonan segala asupan kayu segala naon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu dan lain-lain sebagainya jaranglah itu kudu dibahas nomor katiluna waso imun nu puasana jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid. Eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itsku raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina. Mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin. Asimin bihi lisaw. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masya Allah.
Kizaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah. Lamun endeu ti peuting bae 4 kali 5 kali los. Teu masalah peuting mah. Ti peuting mah masa beurang mah ulah. Beurang mah sing ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacat diperdekakeun. Wow, cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh, cenah teu kuat. Ya ta'amu sitina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis, halaktu. Mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazali. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Oh, cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, mana mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya. Geus beres geus kos kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan kana teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 liter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan teu toboga cek jana teh kudu 60 mah. Cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siagas kabeh. Kayak ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah jadi hukum artina eta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah diurang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat. Ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masyaallah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada
nya wajib imsak kodokna wajib engke imsak harita Merdua latarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohon peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nya ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqa lail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken wah mantap ya dahar begitu dahar beres kacai barang keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun we ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu ieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun wah kakemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun imah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah nomor kaopat man aftara zananul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon mah deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia dasar santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya
bener bae mau pangitiknya nah. Emang santri mah kos gitu. Santri mah di pondok teh tilok beres santri mah. Tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta. Heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asa kieu. Wah. Laporkeun ku lurah pondok. Kiai, aya nu maling gedang. Saha? Cipulan. Panggil. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedang bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan gue nolong gedang kamu, nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu, habisin. Belah, dibelah, habisin. Jangan ada yang tertinggal, semua. Apa namanya bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari ceringnya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Ngeus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cenah. Nyana maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bobeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu enggak orang lu? Udah ambil semua ya, sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaka. Maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Foto ieu mah kajen rukun lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Ngan yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh. Santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kabeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diteri we kujar. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung ieu santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain. Aja kita balik boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tak uang mentak besi urang manggil lauk si hadet. Putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun sataun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tajang sia bae los kana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah, ti hari kita muka kitab ka baca kabeh.
naon bae bisa Kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti kira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia kira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di nu Badung malih bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tan nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mangga naheun bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini diareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tah mah kos kitu batak sih hade tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih hade emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta nyana kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleun nyana lumpat di dinya bae ye kasih sae jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh ieu oh karak reda
Kula mah tetap bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah kan itu ka pondok berarti aya gang pondok na teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lakon bae lakos gitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya. Lamun aya jelema buka disangka ku nyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyaho, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalima laman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada. Geus dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat aduh masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sanajan loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun ende puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun ende puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ende kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum biridatin batal puasa ku sebab murtad na'udzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahai dinhead saruiti puasa berbayhead batal wanipasin nipas saruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae bi igmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan
dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nyana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah dua macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang, saya lintas ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, saya tinggalkan kumitohana, itu kebal nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay silem, tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daet ai ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta bae non gara-gara mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek nya teh kabaya tuar ku nya we bre diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya teh halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyeuhil we dijieun pakai nyeuhil teh sagede ceuhil kieu kieu bae keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok gitu badena jadi segede gitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah
Mana keuntungan sia? Alhamdulillah, abah duit sabaraha duit karena mereka kula. Pan aing mereka sia 30 juta. Alhamdulillah, bah. Ai 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, bah. Hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah jadi teken kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilekna pikaserieun we kabayan. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang dari Ramadan. Tanya nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ye, urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nya teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Kodona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun, berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun, sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter, tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanya teh geus sababaraha taun mah taloba. Atuh tinggal kalikeun sabae. Kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 60, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90. Ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang. Sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deu qada iraha tuh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidyah. Poe Minggu datang ka magrib pidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngan can kawajiban. Saha nu nyaho meunang 2 poe-poe. Ai ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha. Lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat. Tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen.
mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab kot sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babali teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang ngajahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah merumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ye sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ya aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan ieu mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis
matalar ke kudu ditulis sama tak zap we anu engke dituna geus aya rumus berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tak foto Haji Pendi dar blok hehehe almanak tahun 2000 seberapa 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona blow on terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu make derajat teh make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh mah atah geus kitu aing panas di kitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak ya tah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh Mang Anu nyahoeun abah ge hirup keneh mal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup hier mal disebut ko ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set ya kudeuleu ku sia iraboh sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun tak abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tak ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah puyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seug di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun tek poe anu nen eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cenah kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyahokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in isaipin lahar muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan, teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat.
Jadi baik guys kos itu. Puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu kene suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Di puasaan kunyana beteung, di puasaan kunyana zakar, di puasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al dhaih. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku al-muharramat wal madahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae oraw. Kunaon cak mamajikan garacung. Modal tanaga gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna fi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum
anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasa nya nama. Aing deuk datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat di baiti hadiu pe di imahna. Nyana da pakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma. Kunci kunya awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang ka. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim. Mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing. Ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing.
Berarti lamun sia takabur lain aing deui. Kuasa mun aing. Awas. Inna somali. Asomuli inna somali sarua bae. Puasa mun aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuneun geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masyaallah. Nu mantak nu hebat mah ieu doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ieu doana pohara jasa ieu. Bisa sakali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan anu moal. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana, kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya, Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunya teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunya teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui jeung moal dibaca ka nya moal mah doa teu kira-kira saja. Tadi mah ditalar aja kieu mah wah cenah ngawarung bangkrut aing.
Tadi nama resep bejaknya lah, hayang lah sekian. Pala uridu minad dunya abi mategarabkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran, Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang neuleuh doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang neuleuh ka Gusti, atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di sorga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya dosa bodoh cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan eta ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya nama jarijin. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik. Wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala. Ejeng nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Bisi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah komo nabiyin komo mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berarti ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah. Los yang sia. Cek Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia
tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu mantak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'in ilal ju' ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateu acan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu urang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakan pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana anu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah simkuring ngahampura di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake ka inget jaga di akhirat ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ke bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep simkuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo jadi urang puasa 30 poe jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa pokok bis satu minggu bingsan Salasa rebo lebaran haul biasa abah tanggal 9 lamun urang rebo lebaran
Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa eta nyawalan Rebo malam Kemis Rebo malam Kemis eta haul Abah insyaallah.